Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bidhar sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadhihi syahri syarifil adhan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan syahadatan binasabir wal akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul hujjatil Tuhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa sofiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ila adzaban nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliqna wa raziqna minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Di alam ini kan sana kan karena orang bersyukur ke Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu saya mau ngaji kami dari di luhur. Mudah-mudahan kita pengawasan orang sadayana di ieu bangunan kami Allah. Amin ya Allah. Malik keberkahan hari kurang, semoga kurang sadayana disehatkan Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Rahmat salamina kajengna kurang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atas apanya? Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa maramat. Al-mukarramun, para ahli ulama, para ulama, para asati, para kesepuhan, para kiai, ibu kali kapal, khusus keluarga besar, sahibul bari wa sahibul barakah wa sahibul mahad, memikir bersama sesepuh kayu. Moga-moga dina siang ieu urang sadayana kuayana ieu pengawasan sing nempel ieu teh sing parat dugikeun ka minasa. Amin ya Allah. Urang jaga kenging syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad dengan
pujian di masjid itu teh. Ada mata ayah kan. Ayah nama tu di PKP pujian teh komarun di masjid itu teh. Dengan salawat di masjid. Atau kabarokahan ku ayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Mali anu pangundung-undung naka ku ayana maulid kanjeng Nabi teh awewe. Untuk awewe itu mana? Salah kita. Dimuliakeun ku kanjeng. Baheula mah murah pisan awewe teh. Sate acan aya Rasul mah. Dina golodog mau bandera. Ieu mereka parade tawakeun sebarang teh. Maka terus 10 kurang ketika terus hamil lahir ditingali lamun beungeut nu 10 urang teh dipanggil kira-kira nu miring eta bapana baheula begitu nu mau ibu-ibu para wanita mah kudu bersyukur ku ayana lahirna kanjeng Nabi Muhammad dimuliakeun atawa teu kitu kan dijenggrengkeun dipocolok tiga arisan si A, si B, si C di mana saluar ngaranna teh eta boga anak di bawah lalaki sumbing macam jeung Rasul jadi dimuliakeun kumaha dimuliakeun anak dibikeun ka awewe mah hargana ge mahal kan lalaki mah ieu pakaian lalaki paling mahal 6 juta genep juta ya genep juta deh anu sampingna BHS SKT nya 3 juta 800 hargana teh ya 3 juta 800 kanggo kamejana anu Sapira 800.000 bayar 200.000 kopi anak M Iming lain Haji Iming M Iming nyakamnya senalna dari Natu sorbanan 400.000 teh belang panjang nih paling gede genep juta coba lamun awewe gengge na unggul geus 20 gram karena gengge aku bingung aja ibu-ibu ya gengge sabaraha kan 20 gram kali 800.000 sabaraha 18 juta sakara gengge na unggul aya gitu cari belah nanti kena singgung kan lempang teh juga tukang patri atuh urang teh belah sabaraha 50 gram atau 100 gram bisa 80 juta can baju mungkin apa-apa nama pakai baju anu 1 juta atuh yang nanti 4 juta 5 juta tinggal ini nu gendut apa tak beri serang gitu dibikeun ulah dipakai serang jadi pakai udah gitu deh Numawik sudah bersyukur ayana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Numai urang ka dieu sadayana angka sahibul bait ngelem ka urang sadayana teh sada soyong nanaon apa teh sanes hoyong tuang sanes satu sunnah sunnah tapi mana hoyong ngiring ngagungkeun ka kanjeng Rasul mabangkeun kan kebetulan anu pangpayunan ditaros ku Allah teh kurang masalah kesehatan. Alam nasih laka jismata. Ieu pan kaula teh geus mere sehat. Mulai alhamdulillah wa ya, muga-muga sehat orang ayeuna di anu kapangosan, maka jaga sehingga bersaksi ka saya diberi Allah Subhanahu wa taala. Tapi upami dina acara ayat banget kerja mubadi taruhan dengan bazar mereka dipandang yang adanya lalu ada wis Allah tadi diunakeun di payu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah numpang paling nikmat saya di dunia teh hasanah tah naon hasanah teh nomor janji as-sihatu kurang dibasian kesehatan sok kesehatan raos ke ibadah raos sorah ade tadi anu ngaos sholawat dari nangan bisa ada sholatnya ade leuh
Ganda juga setengah kilo ngarang ngaji 1 juta. Ada daya nama asar nage kang jam 3 kurang 17 menit. Tuh, ayeuna 5 menit deh ya. Alhamdulillah. Jelas kan? Pirapunya atuh. Salam ini sampai ke. Jadi itu dulunya bisa gede. Salosin. Terus kan? Ya, saudara dia. Ida bu itu. Lamun urang diulang koma acara maulid. Ida bu itu Pak Haji bu. Lamun urang teu bisa damang sehat. Teu diulang Pak Haji bu. Tahu kata. Di onak bisa ayah segala. Terus ke? Kalau mulai kopi nya. Tawas sok kalau kita bilang macam. Ada. So. Igana gitu kan. Kira mulai kopi nih. Igana sok. Kopi susu asam kan. Biar kopinya tinggalan kan. Nggak boleh. Udah kopi dengan susu. Nanti susu mau enggak? Subhan. Itu kan Rasul idadu itu wajib lamun di ona kurang sasedana. Sok cumbonan nu boga hajat teh bungangeun gaduh bumi dekat. Teu ke urang bagi basian pahala terus ya Allah. Man wa idatu itu pantasiru ngan lamun teh dibere dahar barali. Apa can urang mah. Terus enggak? Akur kan? Akur enggak? Alhamdulillah. Dan sekali nggak ada ya. Iya saya. Itu kan. Tapi niatan kan itu dasar barang-barang tua. Larangnya dari bumi ke ker ayam pada hari ndak ayam. Ker ayam. Ayam. Semoga ya bangunan sing manfaat, bangunan sing barokah. Dan jika nak minggu kita namanya ngariu bidanya. Tong ayana mungku. Nah adanya subhanallah. Ada sabarna sing barokah Allah. Keluarga disehatkan Gusti Allah. Sahana sing kita pikir dina perkara-perkara anu disayang Allah Subhanahu wa taala. Abdi kemarin ayo. Ya akan buka sepeda, ayo buka sepeda. Cenah cek mere nama itu cenah harga teh. Ada 8 juta, 11 juta aja. Jum kopina, jum kopi aja nanti. Para syukur nama, jum kaos tahan. Ada dikasih ada limitasi. Hari itu teruksa. Rasak nama ada katanya mau karena saya di bawah saya. Sana, sudah pasti dijual. Makanya Maulid kanjeng Nabi Muhammad. Bagi orang niatan pertama mah orang niatan tolabul niat itu silaturahmi itu sanes seueur artos panjang justru ade mana ayyul ba'a anhu mitatu su'i mau kama kali hadekeun ku Gusti Allah. Pan urang hayang mau dusul khotimah hoyo. Tapi ayeuna balik ngaji Ari ka surga hayang ai mau arek jalanna ka mana kana walungan. Walungan. Ieu mah kendai urang marek mau dari mana jangan ya. Yang penting urang disalametkeun ku Gusti. An gedeuing. Kene di dunia resep kene biar bari ngomong. Alhamdulillah. Ma'al badai salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah Yasin Habibillah Sayyidullah Ibu nasi Amina dibabarkeun di Mekah bengi Senin tahun gajah. Kopi itu dugi di mana? Oh, saya boleh saja. Kata apa? Tahu kata. Saudara resek.
Dan baswe aja kali begitu, artinya itu kan punten dia kebangsaan ya. Mah orang terjadi umat kan. Sana pahala ditaras ke jaga di akhirat. Kurang kok Kangjeng Rasul teh. Kurang teh nu ibu ibadah nu mah. Ibadah mah urang teh aya pangaturan ke salat lohor capek. Ngomong serangan. Kita ke salat. Ya kemarin teh, oh malam di pasar ke Bayu. Bawa karena sholat. Ya ada ketinggalan itu batu. Itu pangeran teh berlolong. Jangan lolong ka Gusti. Sama air sholat teh sepuh kabukur mas maos kul a'udzu birabbil nas meninggal. Sama longkap. Yusuf juga benar. Ada di Maduan, Makassar. Nanti, usap kali kali ini. Larutan asal. Kaki tinggal. Kalau yang terbilang kepada Padahal kita. Jika ya, entah enggak ketemu dengan baik. Oh, dengan baik. Kami besar keterangan para ulama. Man hayya ta'aman, man hayya ta'aman, mana li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuluy wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan. Lamun jama' damang aya kan hayatun hirup mau terang. Dari hirup dari damang dari segala aya kan. Anu segala ayana lain diaya-ayakeun. Emang teh diayakeun ku Allah. Mana nya bikin katuangan? Mana katuangan eta mana li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rek nerangkeun ka mana? Kana jalur antara bi ngagungkeun ka Kangjeng Rasul. Malah lamun biasa mah ka ade wali basa jadi dan. Mun bisa mah pakaiannya kudu alusna. Ketika tawar dibawa kana onangan. Inu alus itu tadi imam cuma jadi saksi di depan Allah. Masya kalau mau pada sirajan tulis ngahurungkan lampu bener ya adek masih aja lampu dihurungkan wali biasa jadi dan dajun wanyar maka sahur eta keterangan sahur para ulama kusabang itu eta jama bakal bikal diasupkeun ku Allah kana tempat numpang saya najaganya. Sugar men ngahurungkeun lampu dia. Dibayeuneun Gusti. Pada mande eta entah begitu. Itu kita sampai ngagungkeun. Pan kita kieu kan. Di akhirat teh aya nu maot kan. Maot. Ditanya eta ku malaikat. Manro buka cici jepet. Oh mana biuka ditanya ke malaikat ka melawan we. Bika nepikeun ka malaikat itu heuleum. Orang enggak bisa Allah Gusti ieu teh. Duka urang warung teh duka urang mana ieu teh. Ditanya teh langkung molotot teh jeung naon. Cik cenah tingali dina rangkaian ieu catatan malaikat wakil hati. Ditanya teh tukang aya. Si orang itu jalma teh nu getol ka pangajian ngan belak umal ditanya teu ngajawab. Kang najan urang dina pangajian teu ngaji asal hadir maka salam berjaga. Sieun malaikat teh urang teu ngajawab. Oh bakal menang pangampuran di Gusti. Jadi lagi urang nuju damang nuju sase aya pangaosan. Angkat cari bae bae. Bener pokok-pokok ae bener. Ada jangan? Kita balabah kopi, ulah siri. Sahabat Syah, saya heran sarua kan ini beda gede ya mah. Kita malin terus kan. Mau berenang. Itu mau sahibul bait ngajak ka urang teh kan sare soyong nanaon. Hayang babarengan jaga diriukeun salam Kangjeng Rasul kenging sapaat manten. Dan nikmati dunia maya wa ma utitum min syai'in fa mata'ul hayatid dunya kan
Di dunia masa kumaha dengan ukur perhiasan hukum. Maut mah urang dadah-dadah harta bana teh dibawa. Urang maut kan. Dua kan ukur pikir pantok. Boga erloji Rolex oge ditinggalkeun. Bawa dipikeun beri ka salaki anyar. Itu nama mana dimanfaatkeun. Ayeuna anu kaungan maksud ngagungkeun ka Kangjeng Rasul, urang ngiring. Supaya sasarengan kan. Itu salah teman. Nya aka urang hayang sasarengan teh tong di dunia unggul. Sabab di dunia mah disebutkeun lagi nganu ku sakedah. Pamatong lah hayat di dunia. Kehidupan dunia mah Kang dahar jeung daging, jeung pais lauk, jeung pais hayam. Ese kadagoan. Terus teh tapi lamun di akhirat mana moal da teh wese. Sababna di akhirat mah lain keur ngarasakeun nikmat pada malalura dihaturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulakeun inu kaungan bumi ku ngayakeunana maulid ka Kangjeng Rasul teh saking cinta ngajak ka sadayana supaya jaga kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamal bahasa ruah Rasul. Takubatuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa maram goyah ujung-ujung anu paling akhirna teh ngagungkeun ka Kangjeng Nabi teh patuba supaya urang kenging kabagjaan di Gusti Allah. Jadi nurutan ibadah sareng Kangjeng Rasul mah da mah biasa Kang anu urang teh niru-niru nu babarina we gitu. Lanjutan sunnah teh kawinna wungkul. Puasana dia kami sampai di bawah hiji akan mau disalingkan pula sok nanyakeun dikajengan mah tuturkeun gitu Kang hiji disalingkan sebelumnya masih dipanggil orang makanya leres taros gentah ke pekerja aja ada akhirnya hiji gitu baik Kang kalau mau genutan juga leres deh ini kayak gitu maulidin Nabi sallallahu alaihi kumaha Kangjeng Nabi keagunganna Kang tina sapalina keagunganna ka Kangjeng Nabi lah Kangjeng Nabi mah taranya rios awor taratari karo ibu ya tadi ibu padi urang masuk aya itu pamajikan ka salaki teh ieu heula maneh munah maneh ka salaki teh keur mari ki hese munah maneh itu salakina ai maneh ngomong maneh ka urang di kajeng balan mental we coba Allah pamajikanana bat pintor jeung salakina padahal ya teh kan disiksa salakina udah ada dari syarat dia teh nurut we kan pamajikan alhamdulillah bulan ha Kangjeng Nabi Muhammad tadi didugikeun ana walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah gitu kan ya tak kapungkur makang lamun rek diajar maca berjanji ya laguna kudu sikah sikahna kudu sikah hamro kalau orang saya maca berjanji teh nah sabab lagu sikah jeung berjanji maulidin Nabi mah disebutkeun nagmatun ahdaun lagu anu mata ngangkat kana derajat maka nuju abdi alif memeh apal abtadi jeung walama teh diajar teh lapatna heula laguna heula Kang lain dadap lain waru al-basiyah itu kan bae namanya kade lamun lempang usum hujan kudu hati-hati bisiti suntud kusukusiyah begitu kakara diajar abtadi marhaba Kang da beda marhaba ayeuna jeung baheula mah Tola'al badru alaina beri syukur jadi kieu gentah baheula ya Kangnya laras teh ayeuna mah henteu da beda deui laguna
tak itu kedasaran Kang sora gorengnya jadi halus. Terus dah, tapi ketinggali sora goreng oke. Tina teu maca ge atuh. Kiduan ieu mah. Atuh mah ku malaikat mah. Bener cenah hade teh sora. Cereng kasilap. Tanya kamu kan gitu ya kan ya? Ya bu ayyuhal ma'u sufina marhaba. Bersama kita lagu marhaba. Berak enak menjadi sagun itu lagu itu teh. Yang itu lagu marhaba ya nurab. Beri sirah nanti pikir. Ini marhaban. Malah mentara kalau penyelarannya lah kena tembak bari kieu. Nyawa-nyawa batur geus diuk gampang. Aya kan begitu aya. Punten ya kan. Api waktu leman di mana? Teh di tukang kue di Bajin. Anu di Bacinan kan. Eta aya di api itu lagi teu lanjut sekali. Hargeus marhaba. Tanya adanya. Dia kan ada tembok, turun ku hardeng. Makasih geuna eta ngagungkeun ka Kang Junadi ku ngaos salat. Cing sore salawat kan mata menangkeun kana hate. Mun tadina teu tuluh jadi tuluh. Coba tah ku salawat teh naon? Ata jalma mah lamun cinta teh tara naon tah? Tara bosen dibakeun. Terus sok tukang musuh, jeujeur we kamu kena teh. Sok musuh. Kan sakumaha? Kan kade lamun musuh ulah salah eupan. Ari useup-useukeun, ari eupan siki salah. Atuh mah. Kajian dari cacing tapi alhamdulillah. Jelema resep kana sepeda. Jingga, aya dah we ngomong kena teh. Jelema resep kana motor beca. Jelema resep kana duit itu dia omong ngerti keting duitan. Jelema resep senang tekap jeung rasa. Naon teu bosan nyaritakeun naon kunaon salat. Kajen dikurang Kang Fatihahna hade. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akala mendatang ke Madinah kan pangpertan maka kuping Fatihah teh Syekh Hudayfi. Itu dapat dihanut ke laguna teh tong apalkeun di ayeuna. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita barangkali itu dia teh mungkin. Nah, jika salah kasih Pak. Itu kan. Coba. Salat nanti di Tumalila. Sakumaha dia hade-hade surat hade. Pakai surah panjang tabaruk, tapi dia baca sholawat, mau jadi sholatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masallallahu taala. Sholawat kan Nabi jadi baca, mau jadi sholat. Mudah-mudahannya apa berkah Kanjeng Rasul di urang salat salam gawe ing kitab Gusti Allah. Berkah ngariung kumaha rabbik firli warhamni. Muga-muga urang kutabat eta da urang teh lain salah. Dari mana? Omeaneun. Jadi salah. Ngapa? Tadi kita urang ada menyebar salah ke mustami teh kesan kita orang rajin deui. Harusnya mang teh lain salah. Tah nu sae mah ieu salah teh eta sebenarnya mah. Kalau menurut kan salah eureun ngeujeuna ge. Seperti mati kan itu mah ada daerah Rancakalo. Kan di dieu mah tukang jarau ge dari rek eta teh rek panen. Rambut Dewi Sri bulan mulut eta teh Kang. Itu kenaon bulan mulut. Jarau ge di sawah. Rambut Dewi Sri. Jarau ge di sawah. Dibenerkeun mah atuh teu ge di sawah, pamaling bulan mulut. Ah, cenah heula mana ujang jeung mami. Yo, itu Kang, mama daripada joget kadang-kadang salat Kang, dibilang gitu atuh. Aya anu kitu. Tah eta nu nyarekna salah. Salah Kang. Lah kitu sebenarnya mah. Sanes kitu da ieu nu sae mah salah teh. Ngan bahasa sepuh mah kitu jeung lah. Kalau top mah. Ieu nu sae mah
jadi kumaha mah jadi salat nang. Zaman salat tapi tara zakat. Wah jadi salatna. Kumaha menjelma nu miskin. Hah? Nah, ada urang teu boga naon. Salat jeung mali tarima rek eureun we ngeur. Nah, kudu dikaida. Kajaba jama anu fakir. Jama anu beunghar ku sagala aya. Kumaha kitu? Heuk salat ngan tapi usum zakat teu mikeun zakatna. Nabi teh Pak, kalau jangan Rasul dihukum kurang nu dianggukeun kurang teh. Nyarek naon? Lebar isi itu jatuh ke bawah wa ma indallahi khairun wa aku nu digunakeun di jalan Allah malangkung sae wa takun abadi khairun Gusti. Aya mun teh kahadina di jaya rezekina sing langkung-langkung diberkakeun ku Gusti Allah. Jadi nu dengan pakai saya. Di dalam suasana ada apa namanya? Begitu besok. Ilah, cari, lebih tidak iyo, macama, ulama anak jadi, dulu dan dimana aku telepon, tanya siapa dan pinjam kita kepala desa, teman desa enggak, orang belakang, tapi desa api, ternyata dan ternyata, mereka jalan di kepala desa sih. Dan kahiji ngabungkeun ka Kanjeng Rasul. Naon atuh Kang? Rek tuang we nyalira sejak ngabungkeun ka Kanjeng Rasul. Jadi kan. Ari ngabungkeun ka Kanjeng Rasul ka alun-alun jeung sate di pamajikan teh diajar. Mending meuli sate na bawa ka bumi, leres teh. Tapi alhamdulillah Kang, masyaallah sakit punten ka ibu-ibu ya. Ibu mah dimuliakeun ku Kanjeng Rasul. Ku ayeuna Kanjeng urang kumaha ibadah saeutik tapi dihadekeun ku Gusti Allah. Kababiahna Kanjeng Nabi Muhammad anta syamsu anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qalli anta misbahus Kanjeng Nabi parakan karena hati orang jadi caambi di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah enak Kanjeng Rasulullah itu. Jadi lakukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Kang lagu naon wae erit ku alusara bangareuna. Alusara teh. Lamun hayang selesai kan pulang adahan anu berminyak. Bor. Mun lauk lah nu atah. Lauk lah nu ah. Datuangan mak ulah sok dituding, datuangan mah tadi mah ieu gara-gara ngadahar cenget jadi beuteung. Nikmat teh geus beuki. Cenget teh naon ngarangnya? Eta mah nuju kira sae datuangan. Da tuang sareng garuba mah nikmat menuju damang. Kok menuju damang jeung daging hayam jeung mana? Coba mendering jeung paria. Tetap unjukkeun ka Anda as'aluka as-sihhata wal artinya sehat kan afiah manfaat sehatna afiah ngaranna mudah-mudahan sing sehat wal afiah jasmanina disehatkeun ladang jasmanina afiah di amal ibadah ka Gusti Allah. Kan urang teh komo teu sepuh kieu maka aduh coba cepil geus kirang dangu makanan geus diganjal agar mending adi duit makan kajauhan ka tempo syarat 750 gitu kan. Terus masuk air bahasa, aduh mang masih sibuk, mang teh sibuk, abegi sibuk mang, keur ngora sibuk dia ngalipi pamajikan. Terus teh geus beunang sa pamajikan, ribu sibuk ngurus pamajikan. Geus kitu pikir anak, ribu di ngurus anak.
mau di pamajikan anak ribu yang ngandeng anyar harus ente ribu kan sih tapi orang memanfaatkan nikmat sehatnya dia mau ibadah ke Gusti gening gering malah ilaha illallah datang dunano datang nu narengok oke nu ningali dia teu hayang nanaon teu hayang diberi amplop teu hayang nanaon hayang cager kan terus teu eta terus we urang pun sadayana ku ayana ngayakeun saja dia saya boleh ngajak ka urang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jaga sasarangan aya dina syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok kurang sareng lah kurang maca sholawat hamil terus Pak kami sok sareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi al-Fatihi al-Khatimi al-Khatimi ar-Rahmati ar-Rahmani ar-Rasuli ar-Rasuli ar-Rasul asy-syamili as-syamili wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ahbabihi wa ahbabihi adada ma'lumatillah ma'lumatillah bidawamillah salatan takunu laka ya Rabbana ridhaan ya Rabbana ridhaan wali haqqihi adaan wa as'aluka bihi minar rafiqi ahsanahu wa minat tariqi ashalahu wa minal ilmi anfa'ahu wa minal amali aslahahu wa minal aishi arqadahu wa minal makani afsahahu wa minar rizqi atyabahu wa awsa'ahu ya arhamar rahimin. Apa semua kira-kira ya? Tiga panjang so tidak apa. Terus apa mah? Eta teh Kang ngajane salamat cekar aya kasusah digampangkeun ilmu dimanfaatkeun amal disaekeun imah digedekeun usaha dibajukeun rezeki diberkahkeun ku Gusti mangga kenapa apa ge mau insya da upah dibandingkeun jeung Yasin maka jangan Yasin atuh tiga larat atau ayat kursi tinalillahi tibir alal kafi panjang kene eta tapi itu mah apa sabab naon sering leres teh itu bapak ini kita karya ayeuna cerita apa gitu no hese apa mah bapak-bapak ibu-ibu bohong malah satu sadayana terus terakhir beda diri itu tadi kami nantinya semoga mangsa dari bukit mengayakeun gungkan kekanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo di harapan ayo diangkat hormat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir muga jaga oge digiring kudu hobi mana dialihkeun kana rombongan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan terkah salawat anu tadi salawat amin insyaallah urang teuing abdinya kasihkeun sama mana saja
sinetron kayak apa. Yang beda kan lamun ngaji mah beda jeung aja sinetron. Aja sinetron malah ketinggalan sok nanyakeun. Udah teh mau kamari jadi makan gitu. Ibu-ibu makan. Tapi lamun ngaji tara nanyakeun kajuan. Untuk ngaji sekali juga jeung ari kamari teh pangaja ajengan terang beda. Tara teh kan. Jadi libur kalah Pak. Yang gitu. Jadi semuanya beda. Langsung itu kayaknya mudah-mudahan sekali ini sama di akhir kalimat kita masih ada orang-orang selain semoga di wawancara kau bila itu saya wassalamualaikum